alus kayaknya aing mah teu salasa kali. Teu salat sih disebut alus. Komo batur mata rapisan. Komo mah Jumat wungkul cenah teh. Naon salabrak itu rubama kunta musian fa'arokal ihsan. Anjeun terkadang gawe goreng. Goreng teu salat. Goreng. Fa'arokal ihsan. Tapi ku anjeun dibilang bagus, bener teh. Aing mah teu sasakali mah halus. Naon sababna? Suhbatuka aswa min kahalan. Lantaran anjeun berteman dengan orang yang lebih jelek daripada aing. Rawat teh kawawa. Cek Mang Ibrahim aing mah teu tolab sakali mah hade kene. Tolab hade semua teh. Heuh. Naon sebab gaweulna teh jeung teu tolab, bener teu? Heuh. Aing mah sakali mah hade kene henteu mah. Ah, tibang sakali. Komo babaturan urang mah tara pisan. Heuh. Aya teh tolab alus teh kira-kira. Goreng tapi dibilang alusna. No sababna bertemanna jeung jalmu tara pisan. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsan suhbatuka aswa min kahalan. Terkadang anjeun gawe goreng tapi dibilang bagus. Kenapa? Suhbatuka minka aswa. Karena iluh berteman. Jeung jalma anu tingkahna leuwih goreng ti wa aslu kulli taatin nu diudag-udang teh kurang teh hayang bisa taat ka Gusti. Naon taat teh? Muwafaqatun lil amri. Ngakuran kana perintahan ti Gusti. Taat teh wa nahyin nyulayaan karena rangan ti Gusti eta ngaranna taat. Ngamupakotan kana perintahan ti Gusti Allah nyulayaan kana larangan Gusti eta taat ngaranna dotang waktu lohor berjamaah loh akur teu jeung perintahan nu kitu to. Begitu ka jalan datang awajikan batur anu menor perem osok itu tara gagal. Sumberna taat masyad kamari geus sumberna urang bisa masuk kana wilayah hadratullah. Sumberna urang bisa ngaraksa dirina kasus perjinahan, baik jinah kecil maupun jinah besar. Di mana sumberna? Ada murido mingka anha. Anjeun teu rela, anjeun teu tunduk kana hawa nafsu. Fa inna man lam yardo an nafsihi lam yastahsin halaha wa lam yaskun ilaiha. Jalma anu teu ridho tina hawa nafsuna maka moal mirang-mirang alus kana tingkahna nafsu. Jeung moal tenang cicing eta hawa nafsu. Ari kitu mah urang tolab hayang kaeuleeh ku bah. Tolab hayang disebut jelema ge eta teh berarti tundukkan hawa nafsu dina ibadah. Dina ibadah. Tuh. Tundukkan hawa nafsu dina ibadah gitu teh. Da hawa nafsu mah halus. Geus ka hati langsung lamun ka gorengan mah jelas. Nonton hawa nafsu jelas eta mah nya. Ningali pamajikan batur hawana jelas eta mah. Tapi nah ibadah ieu tundukkan hawa nafsu. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi.
Yakin anu yakin demi Allah. Demi ante berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang tidak tunduk dengan hawa nafsunya, lebih bagus untuk lo jang anjen daripada berteman dengan orang yang alim jeung ajengan anu selalu ngikuti hawa nafsu. Waduh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana danban ila ghafartah wala hamman ila faraztah wala dainan ila qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan hiya karido illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'adriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atbana wa tajukna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsaru fihil khalaiqu ajmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi. Faqala maka ngadawuh ki musannif walian ay wallahi tegasna demi Allah la antashaba yakti arien berteman anjeun arien bersahabat anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma nu ngarepkeun menuju ka Allah jahilan berteman jeung ka jelema anu bodoh bil ulumid dohiriyati kalawan pirang-pirang ilmu anu bangsa dohir layar do anu terido saha jahil an nafsihi tina hawa nafsuna jahil. Awas lapad nafsu teh termasuk lapad mustarok. Lapad na hiji makna nabi bilang nafsu teh lapad mus mana nafsu teh aya datna perkara aya jiwa raga aya hawa nafsu tuh beda-beda nafsu teh aya datiyahna perkara kumasyakul kalam disebutna lamun ceuk tukang ngaji mah eta teh lapad mustarok hiji lapad loba makna nafsu-nafsu keneh nafsul ain nafsul amri tah dieu mah nafsu teh hawa nafsu bisi ning beda we logat nafsu teh emang lapad mustarok nurutkeun ulama ahli munatiqah layardo anu terido saha jahil an nafsihi tina hawa nafsuna saha jahil bi ayas hito kalawan sakira-kira bendu jalma bodoh alaiha kana hawa nafsu waya takida jeung nekadkeun jelema bodoh naksaha kana kurangna hawa nafsu nut ngajak kana teu bener ko bodoh tukang macul tukang dagang bala-bala bodoh guru TK tuh untuk apal Al-Quran hadis henteu tiba ngajar TK tapi terido kan hawa nafsu gak bodoh bisa bab wudu madus bab salat bisa apal cuman ditanyakan referensi naon dalilna teu nyaho tapi takut ka Gusti Allah khairun leuwih bagus laka ka anjeun berteman dengan orang tersebut min antashaba tina yen berteman anjeun aliman kajalma anu alim waduh bidalika kana ulumud dohiriyah wah pinter tu bagus aceng ieu mah Gus aceng pinter bener tuh nahu sorobna apal bilagahna apal Quran hadis apa tapi subuh kaberangan terus tong dibaturan gitu khairun tuluy barus min antashaba daripada berteman anjeun aliman kajalma alim bidzalika anu terido kana hawa nafsu ngikuti hawa nafsu ilmuna dijadikeun benteng jang manehna selalu bersilat lidah bener teh jadi teh main di
diri ilmu teh kitu. Lamun dari kamu jadah kias sasap satoh nu dipake nage jiga dalil tapi lain dalil gitu dah loba bersilat lidah ai bisa mah yardo anu ridho si alim an nafsihi tina hawa nafsuna si alim di annas suhbataman karena berteman jeung jalma yardo anu mai karido si jelema an nafsihi tina hawa nafsuna si jalma wa in kana jeung sanajan bukti si jalma eta aliman ajengan heuh eta aliman jalma sarun mahdun goreng mahdun anu meles ganti halusnya mending keneh berteman jeung guru TK heuh nu teu apal dalil-dalil teu apal hadisna tapi takut ka Gusti nya hareupan budak sabar bener teh aduh bau hangseur teu masalah teu udunan teu loba omong kapan kadang-kadang dibere ku bapana dipake jajan budak mah teh daripada ajengan loba bersilat lidah cek Ibnu Athaillah ya mah laka ka anjeun di anas suhbata kana sanyana berteman tu siru napakanon suhbah patak siba menang ngasab anjeun menang dua wajah menang patak sibu menang patak siba ila teuing alfiahna mah heuh patak siba maka ngasab anjeun minhu timan hadal wasfal hobisa kana ieu sifat anu goreng pasoro maka jadi naon ilmu man alim goero napiin teu bermang tong goeru hobar oge dinasabkeun goero hobana lapan sorok goero napiin eta teu bermanfaat laka ka anjeun pitah dibi nafsika dina ngabersihkeun diri anjeun wajah luhu jeung ari bodoh nakman aladi tegesna bodoh tah aujaba au netepkeun ieu bodoh ridohu kana ridona si man an nafsihi tina hawa nafsu nakman eta dorun madarat laka ka anjeun goyatal idrori kalawan penghabisan ngamadaratkeun wa ka'annahu kaya man in patahu lamun lapur ka manon al ilmu apal bi uyubin nafsihi kalawan pirang-pirang aib anu aya diri kana mali nafsu ye pirang-pirang aib anu aya dina dirina si tuh beda lain hawa nafsu dirina man hatayardo sehingga ridho si man anha tina nafsu la ilma teu aya ilmu eta tetep indahu di man palida maka kana taya ilmu pakola ngadawuh mu'alif payu ilmin maka naon atuh ari ilmu di alimin anu aya di orang pikeun orang alim yardo an nafsihi anu ridho orang alim an nafsihi tina hawa nafsuna orang alim wasuhbatu man jeung ari berteman jeung jalma ka jalma lam yardo anu teu ridho si jalma an nafsihi tina hawa nafsuna si jalma wa in kana jahilan jeung sanajan kabuktian jalma eta jahilan bodoh koherun cenah eta leuwih alus jeung Haji Bahrul berteman tadi pajeng adina mah bener Haji Bahrul mah tahajud bodoh ge daek ditanyakeun naon dalilna teu apaleun manehna mah boga pinguk
Tapi tahajud mah daek. Ratingaleun bener teu. Duha daek. Di mana dua apa kamu ajengan urang mah. Cek teh kudu duha naon deuleu teuing. Eta mah. Tapi getol tajing eta harus berteman. Lantan kayak bakal kabawa duha. Ieu mah lain aya kodok subuh mah aing kodok ngocok ngapoe. Allahu akbar. Wa piha jeung tetep dina suhbah kullul faidati ari saban-saban faidah li anna tab'a kana sanya watak yasriku sok maok watak minat tabi tina watak kitu watak mah coba we urang ayeuna mimiti berteman jeung jalma anu salatna belang betong eta geto wong salat mimiti mah heuh ngan digawe babarengan jeung jalma nu tara salat bener teu salat sakali mah cek urang kumaha cek alus keneh aing mah teu salat sakali sebut alus komo batur aing mah terapisan bener teu watak teh mau kena watak alus keneh aing mah teu salat sakali teu salat sih disebut alus komo batur mah terapisan Hobat mah Jumat wungkul cenah teh. Naon salabrak itu rubama kunta musian fa'arokal ihsan. Anjeun terkadang gawe goreng. Goreng teu teu salat. Goreng. Fa'arokal ihsan tapi ku anjeun dibilang bagus. Bener teh. Aing mah teu sasakali mah halus. Naon sababna? Suhbatuka aswa min kahalan. Lantas anjeun berteman dengan orang yang lebih jelek daripada aing. Tawat teh kabawa. Cek Mang Ibrahim aing mah teu tolab sakali mah hade keneh. Tolab hade semua teh. Heuh. Naon sebab gaweulna teh jeung teu tolab, bener teu? Heuh. Aing mah sakali mah hade keneh henteu mah. Tibang sakali. Komo babaturan urang mah tara pisan. Heuh. Ayo tolab alus teh kira-kira. Goreng tapi dibilang alusnya no sababna bertemanna jeung jalma tara pisan rubama kunta musian fa'arokal ihsan suhbatuka aswa min kahalan terkadang anjeun gawe goreng tapi dibilang bagus kenapa suhbatuka minka aswa kan iluh berteman jeung jalma anu tingkahna leuwih goreng ti cerita nama suguhan rek mawa batur gawe jeung teu bener kabanyut. Aing oge kan kuat mah atau beat yusriku tabiat jadi judulna. Di anna tab'a yusriku minat tabi. Wan nafsu jeung ari nafsu eta majbulatun nu ditarik ala hubil ihtida kana resep anut biman kalawan jalma tastahinu anu milang-milang bagus anjeun halahu kana tingkahna si jalma pasoro maka jadi naon jahluhu bodona si jalma goerodorin eta teu ngamadaratkeun laka ka anjeun sanajan bari bodoh teu madarat jauhnya bodoh teh wa ilmuhu jeung ari ilmuna jalma alladzi tegasna ilmu aujaba anu tetepkeun ladi ada maridohu kana henteu ridona man an-nafsihi tina nafsuna man nafian eta bermanfaat laka ka anjeun goyatan nafi kalawan penghabisan manfaat wa ka'annahu jeung kaya sanyana kalakuan jeung tingkah ida alima bila mana apal si jahil bi uyubi nafsihi kan pirang-pirang aib anu aya dina si jahil bodoh teu apal Al-Qur'an hadis henteu
ngaji nage heueuh. Tapi aya beri kakoreksi. Bodoh teh. Ria kakoreksi kumanehna ulah ria cenah cek ajengan ibadah teh. Henteu teh ria. Naon da usah aku harusna teu apa. Nu bodoh teh atuh. Nya tukang ngarame tukang macul, tukang bala-bala apa hadis sagala. Ngan tolab tok. Ya ibadah teh ulah ri. Ulah ke batur teu ria tah mana takut ka Gusti diterima Gusti. Tanyakeun heula teu apa. Bodoh. Gaul jeung eta ta urang teh. Lala hatta layado sehingga teu ridho jahil anha tin hawa nafsu. Sebetulna lajah la indahu. Teu aya bodoh eta tetep indahu di ieu jalma. Walida jeung karena lajah la kola ngandika ki musonif wa ayu jahlin jeung ari naon bodoh li jahilin pikeun jalma nu bodoh. Layar do anu terido si jahil an nafsihi tina hawa nafsu na jahil. Nah, awas an nafsi ulah tina jiwa raga ieu mah tina hawa nafsu. Li annahu kana si jahil idah sholat bila mana berhasil lau ke jahil naon hadal ilmu ye ilmu soro maka jadi jahil etala jahla taya boleh tetap indahu di jahil hatta yatadorroru sehingga narima madrat bihi kalawan jahil naon mukhalituhu campur gaul sareng jahil. Jadi atuh patakunu maka bukti naon suhbatuhu barengan jeung jahil berteman ka jahil keur bodoh khairon eta alus. Mahdon anu murni bener-bener halus eta berteman jeung Haji Bahrul nu bodoh tapi duha segut tahajud segut awe geulis ditingali mah haram heuh haram bodoh ngan bodoh ngan tak berteman jeung Haji Bahrul halus teh daripada jeung adina. Itu geuninnya. Paling mau Quran hadis apa lain. Allahu akbar. Patanwinu makali tanwin fi qaulihina dauhan musonif ilmin lapad ilmin wa lapad jahlin eta ditanwi pikeun ngawarna-warna aya pa ayu ilmin nafiin tegas maka endi ilmu kang manfaat wa ayu jalin lan endi wa ayu ahlan di ilmu ilmu saking ilmu dorin bodoh saking bodoh dorin kang ngamadaratkeun. Wa aslu kulli taatin hayang taat teh hayang maksiat hayang to wa aslu kulli taatin nu diudang-udang teh urang teh hayang bisa taat ka Gusti. Naon taat teh muwafaqatun lil amri ngakuran kana perintahan ti Gusti teh wanahyin nyulayaan kana larangan ti Gusti eta ngaranna taat. Ngamupakotan kana perintahan ti Gusti Allah nyulayaan kana larangan Gusti eta taat ngaranna dotang waktu lohor berjamaah lo akur teu jeung perintahan nu kitu to begitu ka jalan datang awajikan batur anu menor peureum osok kitu tah atuh gagal Gak tidak awe mah gitu, tapi bingung teh.
ai ka pasar liar sok hade dangdan teh nya ai hareupeun salaki nyingset dua geuwig kawas juri teu susu ge guna genol ka kelong wewe gitu kabeh jaba kuntan nyingsat sebelah halo itu tadi imam tapi ka pasar menor maka cek salaki nanti ki aduh aya pamajikan batur meuni geulis padahal sarua main lagi kitu we padahal anjur ke eteh ibadah eta teh hawa nafsu kitu teh Bu dangdan hawa nafsu eta teh jaba mahal bener teu jaba disi ai diganyar mah da mung bener teu dangdan hareupeun salaki nu menor eta diganyar tapi mungnya hoream teu teu ribet teh nya tapi ka pasar mah sar diterapkeun bener teh kabeh akur kitu teh eueuh di kota eueuh di kampung aduh ampun tuh teu dangdos salaki hayangna dangdos teu dangdos diganjar ku Allah eta supaya salaki teu beger babari virus obatna naon virus pipi diurus sing bener toat wayak dotin aduhuli fi hadratir rabbi asal sumberna bisa masuk wilayah hadratullah bisa masuk wilayah deket jeung Gusti wattanabuhin lima yurdihi bisa bangkit eling karena perkara anu jadi sababiyah matnang ridona Allah. Naon tah sumberna? Sumberna urang supaya bisa deket jeung Gusti Allah. Sumberna urang supaya menang ridho Gusti wa ifatin. Jeung ari sumberna bisa karaksa diri tina kejelekan. Ifah bisa karaksa diri tina kasus perjinahan. Ifah apipah awewe anu karaksa diri tina perji apipah neng apipah karaksa diri tina kasus per imajinah mata wa imajinah panangan wa imajinah cepil sok ngadengekeun suara awe nu halimpu jinah eta jinah cepil ngadenge artis dulu ngaya penyanyi eta jinah cepil ningali jinah mata lamun teu ditobatan disiksana kunaon ku besi tamaga anu meuleum tina neraka seuneu ditojoskeun bakal diojos lamun teu ditok aduh dosa leutik eta teh dosa leutik lamun ningali kana siksaan dosa leutik teh coba bayangkeun mupat dosa leutik dosa gede dosa leutik siksaan anak digunting eta-eta lamun teu ditok ngel gunting deui ku gunting nu nyieun tina tamaga nu didurup dina seuneu miliaran tahun ku sorangan ke neraka teh
Bari ngadaharan daging busuk. Saha teh? Mugibah. Leutik kira-kira gede eta. Jadi eueuh dosa leutik lah mun kasih siksaan mah nya. Bener teu? Ngahep-hep ngomongkeun teu aya ngomongkeun mah. Ngadengekeun we teh repeh, ngadengekeun ngumpul. Rugi teh. Teu ditobatan. Teh. Disiksana ku Allah engke kunaon ku kos tadi. Gunting deui, ieu ongkoh ceuli ongkoh. Ditojos jadi parat ka dieu. Tah cek Siti Aisyah atuh eueuh dosa titik kitu mah. Bener teh? Allahu Akbar. Nemongkeun rambut tah. Boga rambut keriting bener teh. Boga rambut seindah samsil teh geuning teh. Digibrikeun teh kat ngabelaya. Tuh. Ta eta dosana naon? Jelema tin mulai Nabi Adam nepi ka ayeuna ya dosa ditumplekeun ka eta jalema. Juga diuril engke teh dina neraka. Lamun teu ditok, lamun teu istighfar mah tak oge. Dipuh ai gibah mah. Komo ngomongkeun teu wawuh eta. Wawuh jeung Prabowo. Henteu. Diomongkeun ku urang. Kumaha coba hampuranna coba. Hah? Lieur kapan eta mah hampuranna. Berubah sikap urang moal dosa we nu meunang. Ai berani mah datang ka imahna nasehat, datang ka istana wo kadi euy gitu. Nasehat eta mah wo kadi wo. Ai kiba di imah ngutruk ngomongkeun presiden bener teu. Sekalipun presiden teh kalakuan kitu gibah. Gibah dosa. Teuh ka itu datang ke Jakarta ka istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Prabowo ada silakan. Bade naon ujang? Nya eta kieu kulit teh ka bagian beas euy. Kudu nasehat. Ulah gibah. Jadi sumberna maksiat, sumberna taat maksiat kamari geus, sumberna urang bisa masuk kana wilayah hadratullah, sumberna urang bisa ngaraksa dirina kasus perjinahan, baik jinah kecil maupun jinah besar. Di mana sumberna? Ada murido mingka anha. Anjeun teu rela, anjeun teu tunduk kana hawa nafsu. Anjeun teu tunduk kana hawa. Urang berangkat tolab ti imahna masing rupa-rupa ieu. Aya anu mencari ridona Gus, aya anu era ku batur, bener teh? Oh iya eta ge. Oh teu era ku atur aya anu hayang kapuji bae ku disebut jelema getol to. Aya rupa-rupa, bener teu? Campuran, bener teu? Hayang naon coba tolam? Ayo. Hayang ridho Gus. Hayang ngasaan we mah kumaha tolab teh. Aya. Nah, jadi rupa-rupa niat di imana masing. Padahal intina urang teh neangan ridho. Jadi tolabna teh teu timbul tina hawa nafsu. Heunteu. Maka timbullah taat ngaranna. Wa asru kulli taatin ada murido minka anha. Tapi lamun kieu mah ayana tolab teh golongan Haji Burhan mah era ku Haji Burhan. Oh,
gagal eta. Gak pangeran teh Haji Burhan eta mah. Eueuh we dua Haji Burhan ngeroke eueuh kabeh. Daerah mana nama ku Haji Bur berarti tolabna ngikuti hawa nafsu kitu teh. Nek aya Haji Burhan nek eueuh bener teu awalan we. Golongan Haji Burhan tah gitu. Era kutatangga tinggalkeun hal tersebut. Murni mencari ridhona Allah, tetimbul tina hawa nafsu, tetimbul tina hawa nafsu. Aslu iaqdotin, sumberna bisa masuk wilayah hadatullah, bisa deket jeung Gusti. Naon deket jeung Gusti Allah teh bisi poho. Ayo. Lain aya tempatna lain. Eta nu disebut deket jeung Gusti Allah lain aya tempatna. Nu dimaksud wilayah hadratullah lain aya tempatna. Akan tetapi aya dina jiwa raga badan urang. Aya na tingkah urang. Eta aya tingkah urang tah aya ye keur tolab ye ieu teh keur deukeut jeung Gusti masuk kana wilayah hadratullah ngaranna terhindar tina maksiat teh ku ayana tolab terhindar tina maksiat bener teh coba we lamun teu tolab ayeuna ke nongkrong di jalan teh mun maksiat aya teh maka terhindar tina maksiat tah berarti urang ayeuna keur masuk wilayah hadratullah. Ibu-ibu lamun teu tolab ayeuna keur naon coba sih? Pasti deui teh pagawean ibu-ibu mah. Ngomongkeun batur. Nah eta teh naon we? Dina hiji waktu aya awe hideung keur mah hideung make baju lek mong beureum. Dibedak nih ku nomor 4. Kapoyanan ku panon po. Kumaha tah? Nuntun dia dodol bulukan. Cek ibu-ibu ieu. Lain aya jelema eta nya pika sabeuleun. Sik atuh ngeunteung heula cik urang mah nya. Leheung mun geulis eta. Jabah hideung bener, make baju beureum bener, hate jabah kapoe kupanon po, sabohok deh, nu ngomongkeun ibu-ibu eta, dosa menang batur make baju beureum da sia dosana nya, lieur teu, batur make beureum lagi, batur make bedakna oge, batur nu moe lagi, aya dosana urang teh kira-kira, Kidang teh kira urang. Jabah ku jabah ku nyampeurkeun coba bayangkeun. Neng, kamari teh urang teuing ngariung 2-3an ngomongkeun maneh. Sanggup teh kitu? Hah? Ngomongkeun naon? Sanggup teu? Moal ditampi tobatna ku Allah. Hah? Heuh kira dosa mah babari kitu. Batur make bedakna bener teu? Batur make rok minina bener teu? Batur make baju beureum nah urang dosana. Da urang ngomongkeun. Padahal mah eta teh kalakuan mana tapi dosa. Hah? Tong sarua wae na teh oge. Komo lamun ucapkeun. Aduh, mun ceuk hate mah tasawuf teu meunang ge. Tasawuf mah. Istighfar buru-bu. Ngatai astagfirullahaladzim Gusti hampura Gusti.
Ambo isukan mah mau ngaliwat mah diomong tadi mau mau eta kitu isukan teh ngaliwat deh teu karasa bener teu lain jeung mah tapi kasabayan ngapoe liwat ya. Astagfirullahaladzim ka surga ladang jelema anu hideung ngaliwat make baju beureum babari teh ka surga kitu we untung sia liwat euy ka surga ulah diajam deui ai istighfar tadi apa ku Allah nya kitab Tanbihul Ghafilin 70 kali dosa sapoe kebayangkeun 70 kali tapi tobatna 70 beres heueuh ta jam 7 geus nongkrong geus diliwat di pelong kurang teh bener teu da geulis nya majikan batur ningali ka dapur kawas juring kawas kelong wewe bener teu. Astagfirullahaladzim Gusti mau ditinggaliin ke moal narangsa moal geus cicing ningali pemajikan aduh dan teh keluar deui masalah itu masuk geulis euy ditingali deh astagfirullah itu kumaha Gusti kumaha itu kieu deui datang ka dapur aduh keur namruh we hareupeun hawu tiung nyengsol pemajikan aing kumaha ieu teh urusanana aduh dah kaharep deui ngarokok beli ngopi bener teu lewat deui pemajikan RT aduh ari pemajikan RT meuni geulis padahal mah keur di luar unggul di sarua kitu teh di mana sarua yung urang Pak RT ke sarua pakai gitu we dandan teh jang batur dandan teh astagfirullahaladzim gitulah sampai 70 sehari nata ditampi ku Allah asa ulah ngajam deh moal gitu deh jadi gitu 70 kali sapoe berdosa tapi langsung istighfar tobat beres at-taibu minad danbi kaman la dan bala cuman nu repot ngomongkeun batur kudu minta hampura kalau diomongkeun anak repot teu kan make baju beureum tadi aduh Gusti lawe taku ayana hadir di majlis taklim terhindar semuanya bener tuh alhamdulillah terhindar hal tersebut itulah keuntungan ngaji terhindar bener tuh masuk wilayah hadratullah nah dilaksa ku Allah tina do alhamdulillah hari ayeuna mah teu ningali jaman make baju beureum tuh mentak ngaji jeung segut terhindar tina dosa wa aslu yakdotin adamur ridho anka anha asal sumberna masuk hadratullah terido terela tertundukkan hawa nafsu eta teh hawa nafsu nu kitu teh hawa nafsu urang nafsu anu ngajak kagore inna nafsa la amaratun bisu nafsu hawa nafsu metak ngajak kana kago saleuwih berbobotna daripada 70 setan 70 tuh coba jadi berbuat hawa nafsu daripada setan tehnya 70 setan memendompleng kena nafsu wae dukung sia itu dukung sia
Tuh, ridho. Nah, terela diri ngikuti hawa nafsu. Fa inna man lam yardo an nafsihi lam yastahsin halaha walam yaskun ilaiha. Jalma anu terido tina hawa nafsu nah maka moal mirang-mirang alus kena tingkah nafsu jeung moal tenang cicing eta hawa nafsu. Ari kitu mah urang tolab hayang kaeuleuh ku bah tolab hayang disebut jelema ge eta teh berarti tundukkan hawa nafsu dia ibadah. Dina ibadah tuh tundukkan hawa nafsu dina ibadah gitu teh. Da hawa nafsu mah halus geus ka hati langsung lamun kagorengan mah jelas nonton hawa nafsu jelas eta mah nya teh ningali pamajikan batur hawa nafsu jelas eta mah tapi nah ibadah ieu tundukkan hawa nafsu sehingga kupikih diatur mana nu kudu diheulakeun mana kudu dipandeurikeun gitu kan ibadah hawa nafsu moro pasunatan ninggalkeun par awas ke haji deden ngayakeun teh jarah teh bener teh ja kepalaan haji deden takeun ku mandi jawab tah jarah sunat apa wajib? Aya salat ditinggalkeun. Heuh loba kan kitu. Heuh. Jarah mah dinyakeun bener. Aya salat likum yos beres. Salat kadang-kadang bener kadang-kadang wudu ge kadang-kadang henteu ke jarah mah kitu lid. Heuh tuh. Tinggalkeun di heuh. Capek danya aduh tah eta jarah ibadah netepan hawa moro pasunatan ninggalkeun ka fardu ade lamun jarah teh ye kudu bener salat rapihan datang waktu salat ketua teh kudu jama-jama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu salatna urang di Pangandaran wah rame kudu tah ngabejaan salat jamaah takdim jamaah tak ketua jarah teh awas ngajeden kudu cingeus di dinya teh heuh sabab ieu pasunatan bisi ninggalkeun fardu komo lain jarah pahara tina sebagian ibadah ngikuti hawa nafsu moro pasunatan ninggalkeun moro piit ngalepaskeun julang kade teu lamun urang teu ridho kan hawa nafsu moal milang-milang alus kana tingkahna moal tenang gersang deui hawa nafsu tak ieu anu ngabogaan hawa nafsu teh ampir unggal jelema eueuh si bodoh eueuh si pinter lamun teu ningali hawa nafsu goreng we kitu tadi pan geus singgung-singgung we dua jalma nya contoh Haji Bahrul jeung Aceng bener teu Haji Bahrul bodoh bener bodoh Haji Bahrul mah bener teu naon dalilna itu apa benar tuh Quran hadisna teu apa tapi aya wudu mah bisa ngerakeun teh bisa marak ajengan benar heeh salat kumpul satu rukunna nya bisa coba Haji Barul di mana sumberna eta salat wajib teuing cek bapak we baheula aing mah datang waktu asar ribut berjamaah benar teu datang waktu lohor ribut aya rasa takut Gusti tapi lamun ditanyakeun sumberna ti mana Bahrul teuing cek batur tapi rasa takut ku Gusti Allah beda deui jeung adikna da masantren carita da masantren da ila ieu mah teu
Mantek pernah ngaji tafsir, pernah ngaji itu, pernah ngaji bisa dalilna bisa, tapi sholat subuhna anger jam 8 bareng. Duhana make kunut ngaco ngapoe kaberangan diberangkeun eta mah. Tah kira-kira ditanya ceng kunaon euy salat mah kapan aya kodok deuleu teh. Aing mah ngamalkeun kana ilmu cerita teh. Sabab aya kodok, oh bersilat lidah nu kitu ngaranna. Bersilat tak alus gawe jeung saha? Hah? Ceuk saha? Apa alus gawe jeung Haji Bahrul? Apa alus gawe jeung Aceng? Oh. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Yakin ainul yakin demi Allah, demi ante berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang tidak tunduk dengan hawa nafsunya, lebih bagus untuk lo jang anjen daripada berteman dengan orang yang alim jeung ajengan anu selalu ngikuti hawa nafsu. Waduh, akan sih. Aduh, itunya. Jadi ajengan mah loba dalilna dipakai bela diri. Ini bodoh naon dalil apa? Ini tukang bala-bala, iya, tukang bala-bala. Susungin bala-bala dagang. Beres dibelikan kena beas pakai dahar terus ngampi sholat ada sholat bodoh sholat nabi bisa ditanya naon dalilna make sholat teuing pokok orang mati tah Gusti Allah cek ajengan oh isuk-isuk kitu deui kasalaki terang ngalawan nah kamari kapan tolab cek ajengan teu meunang ngalawan kasalaki terang nyarekan sanajan saraki beki molor jadi jembatan ka surga saraki urang mah eta teh buga geus beres tong dicarekan henteu itu bala-bala geus haneut tuh pek teh molor keneh we jam 8 ge keun bae antep ke neraka ge manehna bener teu henteu santan ti iseun neraka manehna mah keneh henteu jadi eta saraki teh jang isi jembatan naon ka surga kitu Bu tong entong aduh mun saraki urang teu ibadah mah urang ka neraka moal. Belum tentu salaki daek ibadah jadi jembatan ka surga ka ibu. Begitu pula pemajikan urang tara ibadah belum tentu jadi jembatan ka neraka jeung urang. Pemajikan urang soleh belum tentu jadi jembatan surga jeung urang. Nah, salaki soleh belum tentu jang pemajikanana di jembatan ke surga. Belum tentu. Oh gitunya. Contoh salaki soleh ibadah daek. Tuh. Oh, ngaji daek. Heunteu. Ai pamajikanana oncomeos. Nafkah penuh. Bener teu nafkah apa? Pemajikanna mah hari-hari titah ku salakina neng. Netepan neng sia oh yang ka neraka ka surga mah. Cek majikan teh boro-boro mun subuh hudang neng hudang ka subuh tiris sia we hudang yang ka surga mah. Kita eta kira-kira jang salaki jembatan surga jembatan neraka. Jembatan surga eta. Da salakina sok nitah beres geus punah hidayah mah ti Allah. Bener teh? Tuh ulah geus ditangungkul urang mah. Ngawara. Teu bejaan beres. Sabalikna salaki molor
Boga atau subuh siau yang ka surga mah bisa laki teh hete ngunjung aing entong wek wak dicarekan tong banyu kucing panas mengacohet sopan terus ka salaki walaupun salaki goreng pakut kelakuanana sakumaha aturan Allah pake ka salaki dambakeun bener teu salaki nama ka neraka pamajikanna ka surga tah burungna salaki jadi jembatan pamajikan ka surga. Masya Allah sabar pan majikanana menghadapi salah tuh kumaha lamun salakina soleh inungna oh eta mah nomor 1 eta mah bae ti jana eta mah tuh bisi gitu urang mah gabung salaki teh tara salat urang mah teh mulai diomong-omong ke batur macam-macam heuh oh tuh bari mehena kitu morang mari gagal geus we sakumaha atur Allah pake kita tinggal gugu hidayah ti Gusti Allah beres netepan talab heuh salah batur talab resep urang mengabring tu ka mas batur heuh tinggal gugu we geus beres hidayah mah ti Gusti Allah tah lamun urang mari berarti eta teh hawa nafsu eta teh timbul jika nu marentah bener teu bari morang maring teu sesuai marentahna jeung aturan Gusti Allah itu teh hawa nafsu nu kitu teh jiga bener tapi salah henteu deukeut jeung Gusti awewe kitu teu afifah ngaranna bener teu afifah tidak ngaraksa diri nu kitu ngaranna teu taat asugan teh nya nu taat teh nita salaki teu deupuin lain aturan Allah pake salaki ka pamajikan aturan Allah pake geus dititah geus diurukan teu ngagugu wae beres heuh ai Fir'aun Siti Asyah Nabi Lut Nabi Nuh pamajikan neraka kabeh Nabi eta teh pamajikan Nabi Nuh ka neraka Nabi Lut ka neraka kumaha pamajikan urang Siti Asyah salakina Fir'aun ka neraka Siti Asyahna ka surga tuh oh gitu metak hadapi we cing sabar bener teh cing sabar ulah nurutkeun hawa nafsu lantaran lamun ridho tunduk kana hawa nafsu berarti teu aya sumberna taat dan nu diudag-udag teh taat ka Gusti pikeun menghadapi salaki ka pamajikan ka salaki lamun urang bisa menghadapi salaki teu bener berarti urang masuk kana wilayah hadratullah heuh ugah sia we hang asup ka surga mah ti heula beres geus mangkat datang ti pangsotan ringhes keneh pamajikan ka aing mah salaki teh bade kopi tenu budaya bade naon kapal api udah tenu kene banyu tong kuci panas entong urusan teu dituna teu aya akhir kepetan ku cai biasa tah geus santet geus beres hidayah mah ti Allah bener teu tah nepi ka modalna salaki teh kitu heuh nu dibilahimin tas pamajikan mah ka surga teh sabab menghadapi salaki teu ngikuti hawa nafsu pamajikan salaki kitu ka pamajikan dititah ku Allah teh ku angkusakum wa ahlikum naro hidayah mati Allah mun teh magan ka pamajikan aturan pake ulah dihareukeun loba jelema diceakan sia mah
orang mari tuh kodenya CRT mah kusalaki nanti nyarekan pamaji padahal mah tega begaera eta teh bener teh berarti eta jalma teh teu bisa ngawalah pama juga alus hayang ka Allah ku batur teh bener lagi di dembe majikan teh nyakeun ngawalah ge heuteut belum congkeng hareupeun batu teu meunang eta kitu-kituan teh enggak boleh ibadah kawas hawa nafsu di imah we patancing bener eta lamun dibabuk oge ulah ditonyok hejo ieu dikepret beungeutna teu meunang haram komo duruk mah teu pakeanana teu meunang tuh dicepret ku nyere bitisna neng tuh udah tepan teh gitu kan oh bapak jadi ini jeung bapak nah ya kan bapak bagian bapak anak eneung mah nah itulah cara-cara berumah tangga menuju ke Gusti Allah ulah ngikuti hawa begitulah orang asal sumberna taat sumberna naon teh menuju wilayah hadratillah. Nah mudah-mudahan orang biasa ngamalkeun mudah-mudahan ayeuna urang terhindar tina maksiat wayah kieu sasaida ngomongkeun batur ayeuna teu berarti urang ayeuna keur diraksa ku Allah keur masuk kana wilayah hadratullah datang ka imah tah bisa ngamalkeun anu dieu bener teu sawajeng ibadah 7.000 tahun Allah ada awalkeun mah datang kayak masalah kita gojo ada mau lawan bener teh pos jam 11 wah geus baik deui botong ngomong sia mah jam 11 teh can hudang-hudang deuleu batur mah lumlak cangkeng teh dasar salah ki goblok oh salah ngikuti hawa nafsu eta teh ngaranna begitu pula urang datang ka imah teh majikan teh keung ngogojon hees kumaheun balatak keneh eueuh seuseun balatak datang kelam teh molor si pengadakan salah kade eta teh hawa nafsu ngaranna perilakukanlah suami dengan istri dengan baik wa asiruhu nabil kitu cek bahasa urang mah repok kudu repok lin ulah repok ulah bahaya lamun repok ngabadu di saminggu teu ngomong tempat tanya cek kumaha jika aing cadu ku teh ladanya mah henteu cek salakina aing mah sataun ge warga bisa aing teh ngomongin sia aya kitu teh eta mah terepok bener teh lamun ngabacot buana kasbuh limbang bengbrong sore talapung jujur gitu mah teh jadi ku repok repok kade menghindar ketika pamajikan ngomong orang uzlah sakitu deui ketika salaki keur hawa nafsuna melotot isi uzlah nyirnakeun sementara keun seseubeheunna sakeluar hawa nafsuna kege eureun ulah dilayana teu antepkeun kege geus seubeheun eureun meureun lanantang geus baru badani masalah nu tadi teh ya itu carana tuh asiruhu nabil ma'ruf ngaranna ulah nimbulkeun hawa nafsu asru kullu ta'atin wa yaqdotin wa patin asalna ta'at asalna masuk wilayah hadratullah sumberna karasa tina kasus terido
tetunduk karena hawa nafsu. Oh iya teh nongkrong di dia teh salah. Hawa nafsu kalau banuli liwat gitu. Loba nu liwat teh hawa nafsu dikoreksi timbul wah ifah dirinya. Karaksa tina perjinan tuh. Itu. Wallahu a'lam bi. Allahumma salli sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma salli sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa badal mamat. Rabbana amfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'allumin tawasalna bita'limin antar jukona wa anta jukol amana abdi tawasul abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran ya Allah Rabbiha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nuril mubin amanal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.